Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya saparak hanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gobang Naga Sakti. Ieu dongeng para mitra karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ke-21. Para wargi sadaya, didinya Japar kakarang rasa kawalahan. Jaba walikat jejelototan karasa asa panas sabab beso balati si Jobin make peurah orai. Jari-jeg si Jobin jajari jegan bari leungeun sabelah nu katuhu nyekelan perah beso balati. Maksudna rek dicabut ngan teu bias teu bisa sabab beso balati si Jobin reregean. Tidak tonggongna si Garagaji jadi mun rek dicabut teh pageuh para mitra. Mun Japar tadi menjajari jegan teh Japar sans Jobin hapunten helpat ya. Harita para mitra sadaya hiat plak si Jobin nyusul tepus rek ngadek tak-tak Japar kerjek. Obat. Japar ngoceak sabab bobokong disuduk ku congo bedog. Teg tongong Japar dijejak bari si Jobin ngaduduk bedog dina bobokong. Si Jobin teu kapalang garang waktu Japar kerja jari jegan teh sukuna disepak di gigil. Curalit beleg Japar tiba beut nang karak bengkang. Atuh peso balati nu nancep dina walikatna asup beuki jero sabab kadetkeun. Leye Japar ditincak ku si Jobin. Hahaha. Tapi kapalabah mana siapa ngarti laing teh kunyuk rawon. Cucungahna keur sia budak-budak diajar buraung gede sungut make yang dilengkahan heula bugangna. Dewek moal wakang ngalengkahan bugang si laing tapi dewek rek meretana mata heula. Tarimakeun ye, seret congo bedog digariskeun kana beungeut. Kerejet Japar ngerejet pipina gudawang getihna ngalemere. Karasa ku tulang beheung sia kunyang sia. Somad newak budak awewena para mitra. Bisi kaburu mabu hapunten para mitra. Harita para mitra si Jobin marentah somad tewak budak awewena euy bisi kaburu mabu doy. Si Jobin marentah ka baturna. Ngadenge kitu korejat Nyi Hamidah ngorejat maksudna rek lumpat. Ngan teu kungsi jung sabab kaburu somad luncat sarta nongtak leungeun Nyi Hamidah. Jerit-jerit Nyi Hamidah jejeritan bari meron. Lesotkeun sia bangsat, garong lesotkeun sia. Nyi Hamidah tulung-tulungan tapi sanajan nepi ka teterejelan ge teu bisa leupas sabab leungeun diparieskeun ka tukang. Ningali Nyi Hamidah diparieskeun leungeunna sanajan Japar keur nyanangan ka nyeri ge make ngorejat rek ngarontok somad. Ngan orok kaya si Jobin leuwih ti heula nincak deui dada. Atuh Japar teu bisa unggah peta samalah beheungna disantongan congo bedog. Rek njat ka mana sia kunyang? Mondong rek nulunganna sagala sia da moal bisa katulungan deuleu. Geura samat ayeuna mah inung bapa sia. Geura tobat ka pangeran sabagan sapoe ieu si laing bakal neuleuh legana alam. Malah yalusna si laing geura nyangkorah dina jero kubur. Balik-balikanan lila di dunya loba kasusah. Ari jero kubur geus moal mikiran kasusah, moal mikiran hutang, moal mikiran mahugi ka kabogoh deuleu. Koyana kitu bayahna, dabongan si laing tadi geus janji hayang dilengkahan bugangna ku dewek. Si Jobin menang 2 kali nenjeragan dada Japar, gelek-gelek Japar utah getih. Meniga gelek-gelek kanda pugu diteh nyerag satakerna. Bisi si laing ngerasa hareudang, heug ku dewek, dipangmukakeun baju. Kiat, seret, aduh. Japar ngoceak sabab dada diturih ku congo bedog. Nyi Hamidah ngajerit liwat saking, ningali dada Japar dibeset ku bedog. Nyaan si Jobin garangna para mitra sadaya. Mani eueuh ras-rasan pisan sakitu awak Japar geus guyang getih. Malah terus puhu leungeun kenca rek ditigas. Plak plak bincurang Japar dibajeg. Japar geus teu bisa daya pisan ukur amekan ngahegak. Panon bubur lengan. Nam somad bawa teu kudu diparagatkeun ayeuna moal lila umurna. Si Jobin ngajakan balik nya ka leungeun Nyi Hamidah. Terus digalusur kuduaan Nyi Hamidah teu eureun-eureun jejeritan. Acan ge jauh ti eta tempat ka karas sababaraha lengka ujug-ujug cilang ti pasireun urut jojoh patutunggalan Japar jeung Jobin. Katut somad aya nu luncat. Bari ngagorowok sora awewe. Jabron punuk si Jobin jeung somad. Nu keur ngabebado leungeun Nyi Hamidah dibanting para wargi. Puguh we sajabana ti rareuwaseun teh. Duana ting solontod samalah Nyi Hamidah ge ngacerit. Disangka nama anu luncat teh para mitra. Jalma nurek mahala kamanehanana horeng nurek nulungan.
Gilak-gilak si Jobin jeung Somad maralik. Na atuh ari Malik ai jebrod-jebrod si Jobin jeung Somad. Tekung si taki-taki heula geus digempur deui beungeutna. Irung Somad kontan boborot ku getih kitu deui si Jobin bibirna jamomom. Harita anu tas ngegempur teh terus ngebrehkeun jurus-jurus anu can kapiboga ku si Jobin boh ku Somad dina gerakan hebat nakra. Setan sia teh ha? Si Jobin nanya basa-basana kasar bari serepet ngerugas bedog. Pok eta awewe nu nyerang teh nemalan. Anikah hayang nyaho ngaran kaula? Bisikan apal kaula nu katelah si Mantili si heulang ruyuk. Hayo maju sia bajingan. Temal awewe ngaku-ngaku ngaran Mantili. Teu para mitra. Ngawitan kadongengkeun deui ye Mantili para wargi mangga urang teraskeun. Awewe lalaki sia teh ha? Si Jobin nanya deui. Kaula awewe deuleu? Tong deungeun teh awewe. Nah ya ku cucungahna keur awewe nyeun kitu patut. Sagagahna sawawani ge awewe deuleu. Paling becus kana ngejo jeung nyambel. Rajin aya kawani awewe kur ngabongohan. Mantok kadu saya jurig. Entong nyiar-nyiar pi bodareun deuleu. Tuyana karasia. Mantok ngabacot sia deuleu iblis. Mahina sia kana jiwa awewe. Dikira jiwa lalaki wae nu bisa begalan pati. Ye awewe ge kumaha awewena deuleu. Aing mah lain awewe dipijadieun kekese begitu patut. Bangsat sia. Emal Mantili leuwih kasar. Dulu eta ngomong jeung ji pelenung sugana oh gelo ieu nya. Lain aing nu gelo tapi nu kaditu patut nu edan. Manusia biadab, manusia nu malarat kuda dasar di kemanusiaan. Hayo maju sia bangsat, kebarat sia. Emal Mantili nangtang bari ngebrehkeun jurus-jurusna. Atuh nampa caritaan kitu komo keur si Jobin mah teu beda ti seuneu di santongan minyak bensin. Ujung-ujung ngagedur harita teu tatapasini si Jobin Malik rek Malik nyerang ngagunakeun bedogna. Kurang ajar si setan, bedog si Jobin ngahiuk bangbaraan. Belesur curalit Mantili ngabelesur tuluy jujuralitan siraheun si Jobin. Crek, napak deui kana taneuh. Sebrut si Jobin narajang deui nyurukeun congo bedog. Bila lempeng kana beuteung nyi Mantili, tapi aya ku edas Mantili teu eleh rikat. Datang pibahyaeun gentak ngalegot ka beulah kenca solontod. Si Jobin nyolontod. Cabrod. Aduh. Si Jobin ngagoak beunang ku tenggelan kepang Mantili. Ngahanca kana puhu ceuli para mitra. Koloyong si Jobin ngoloyong taksiran karasa lieur. Keur kitu disusul tepus suku si Jobin keur harita teh para mitra sadaya. Anu kuda-kudana goreng patu teh disepak ti gigil. Cabrod curalit beleg si Jobin ti bebeut nang karak bengkang. Somad kakara nyereudeg nyabetkeun bedogna harita para wargi. Ti gigir lep sirah Mantili ngalalep gablos bedog Somad. Ngageblos nyamos ukur niga siliwirna angin leutik. Puguh we Somad ngarasa seueul dumeh seranganana gagal. Kilek Somad Malik terus ngangseg Mantili nyabet-nyabetkeun bedog ka sisi ka gigir. Tapi Mantili bekiran cingus hesrek di arahna. Bedog Somad nyasar ti handap rek nyacar bolang suku Mantili. Mantili cukup rikat ngajaul sanggeus napak kana taneuh. Kareret si Jobin nu tas ti bebeut tadi teh ngorejat deui hudang. Kilek si Jobin nyabetkeun bedog meh bareng jeung Somad. Harita Mantili ngareuneuh terus ngacorelat ka sisi ngagunakeun gerak tampele meped. Bareng jeung kitu si Mantili nu kencadot notog kana hulu angen Somad. Sedang teureub katuhu notog gado si Jobin. Lengak si Jobin ngalengak bari Somad harita ngajarijeng. Cabrod Mantili meret engeulan anu cukup hebat. Ngahanca beungeut dua lawan. Atuh teu wudu si Jobin jeung Somad ting carungkel deui. Ngan teu lila duanana ting korejat. Si Jobin nyudukeun congo bedog ti beulah katuhu, Somad ti beulah kenca bari ngaluarkeun sora nu matak rentag kana hate. Pangrasa si Jobin jeung Somad mah geus boga kapastian yen Mantili bakal kapanggang kekemplongna ti kenca katuhu. Tapi boro-boro kahasil malah duanana ting dayagdag. Teu puguh-puguh sabab harita Mantili kakara ngaluarkeun tanaga batin hasil tatapa di pajaratan Eyang Linggaratu. Gilak Somad Malik seak nyabetkeun bedogna rek migas cangkeng. Gilak Mantili Malik bari dampaleungeun sabelah ditamprakeun ka hareup. Atuh Somad ngadon muntir suruntul si Jobin. Gilak Mantili Malik deui. Cungkel si Jobin ngacungkel sorangan. Bedogna ngacrem jauhna keur solontod cedak tarang Somad jeung tarang si Jobin diadu. Duanana ting karoak si ganu didagor-dagorkeun. Temahna dua lawan ting kedebut rarubuh. Rek cengkat si ganu hese gawena gulang-guling.
nepi ka tanuh lidig samalah si Jobin jeung Somad ngadon silih jejak kuluhur-luhurna ilmu nu diagem ku Mantili. Kojengkang Mantili nyampeurkeun kadua lawan anu masih keneh silih jejak. Cek punuk Somad jeung punuk si Jobin dicekel sarta duanana diangkat sanggeus narangtung kep dihompet. Hayo geurah wajah sia bangsat-bangsat keparat. Lain leuwih unggul pangawaruh lalaki sia wetan awewe deuleu. Sok geurah lesot sia tina hompetan leungeun aing. Lamun teu bisa lesot tina hompetan wayahna, talang Andika diadu duanana. Sia, peletu. Karang si Jobin jeung Somad diadukeun satakerna kuat tinggaroa para mitra. Kumaha nyerina diadu tarang ieu kagamar. Aduh para mitra sadaya. Eta mah si Jobin menepi ka. Aduh, tobat. Aduh ampun nyai. Aduh ampun nyai. Mangwah sekali deui ampun. Si Jobin jeung si Somad leungit di temah wadi. Sakitu awak jarangkung badag ngadon ampun-ampunan ngarasa teter ngayonan kapinteran Mantili. Ugu ari geus kieu mangeunahnya nyebutkeun ampun. Tapi dari batur teu meunang ampun ku Andika. Seug ku kaula dilepaskeun. Tina hompetan leungeun kaula asal Andika mere jawaban anu jujur. Naon maksudna anjeun ngayan tindakan sarupa kitu? Nu ditibatkeun ka jelema anu geus ruksak diharancak ku Andika duaan. Memang dititangi wat awewe nu bieu nyai. Dititangi wat awewe? Nya, naon maksudna Andika make ditangi wat awewe nu disiksa lalakina? Sabab manehna ngaku-ngakupi pamajikanna. Jadi kitunya. Eta bieu ceuk Andika nyebutkeun dititah. Dititah teh dititah kusaha? Mantili talete bari tetep ngahompet beung si Jobin jeung Somad. Dititah kudu jadi guru mamang. Nah Andika make daek atuh namun dosana. Nu disiksa ku Andika duaan. Kumaha cing, daek teh namun dosana? Teu. Jadi ku resep nganiaya wungkul meureun nya. Teu mikirkeun kana nyeri batur. Asal puas keur diri sorangan we. Nah Andika teu bisa lamun nolak kana panitah teu jadi guru. Nah teu bisa nyeun ekol sangkan panitah nu jadi guru teu dilaksanakeun ku Andika. Mata rek nolak itu wani nyai. Sabab guru mamang ing jalma nu malarat ku pangabisa. Lain jalma sepinu ku pangharti. Galakna teh alabatan dimacan. Lamun teu diguguk hayangna atawa panitahna mun itu sirikna saha kadua jebet ngegiti kadang kala luas mahala ka anak buah oge. Ari kata matawa guru mamang boga hiji pakarang nu ampuh. Pakarang ampuh. Para mitra sadaya Mantili ngahuleng barang ngadengit caritaan ti eta jelema yana guruna boga pakarang ampuh. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ngadengi pakarang-pakarang kitu para wargi sadaya. Atuh Nyi Mantili tuluy nanyakeun, pakarang ampuh naon? Eta gobang. Gobang? Mantili rada ngahuleng, gobang naon? Pokna deui, gobang naga sakti nyai. Tema si Jobin terus terang. Sakedapan Mantili ngahuleng ras inget. Yen ngabogaan gobang naga sakti lintang tilanceukna nu katelah mantala. Kalawan aya bejana ti heula eta gobang dina leungeun nu ngaran Lamsijan. Tapi dipaluruh ku Mantili nu ngaran Lamsijan can kapanggih. Nyai hampura mamang. Geus bira mamang geura lesotkeun mamang rek ulun ku maula ka nyai, ceuk Somad kakara nyarita. Mangkelanan. Kaula moal bakal ngalesotkeun Andika, tapi kaula rek nanya sakali deui. Saha ngaran guru Andika nu ngabogaan gobang naga sakti? Ngaran guru mamang mah Bah Bardawi alias Bah Rewo. Bardawi? Ulah ngabohong Andika lamun hayang paranyang umur. Nu bener saha ngaran guru Andika? Nyaan ngaran guru mamang Bardawi alias Bah Rewo. Kaula teu percaya kana jawaban Andika. Sabab kaula ti heula kungsi manggi beja. Yen ngabogaan gobang naga sakti ngaran Lamsijan. Tapi ceuk Andika Bah Bardawi alias si Rewo. Nyaan guru mamang ngaranna Bardawi alias si Rewo. Lain Lamsijan nyai, wani disumpah lamun mamang ngabohong. Ngaran guru mamang Bardawi ngaranna. Nyata nu ngabogaan gobang naga sakti teh. Geus, perkara ngaran guru Andika ku kaula geus kanyahoan. Taina Andika kudu nuduhkeun di mana padumukan guru Andika nu ngaran si Bardawi. Sanggup henteu? Teu naon, tapi mamang mah bisa nuduhkeun ti kadeuketan. Subawana marengan mah sabab mamang mah kacidasieuna. Teu naon ti kajauhan oge asal nuduhkeun nu bener we. Ulah nuduhkeun imah batur. Namaina urang nempuh heula jalma nu tas diharancak ku Andika duaan. Tapi awas, singsahan wani ngejat ulah majar kumahanya.
Cek mantili ditungtungan ku ngancam bari ngalesotkeun beheung si Jobin jeung Somad. Tuluy nyamperkeun Japar nu keur dicengcerikana ku saurang budak parawan, tayalian Nyi Hamidah. Sedeng mantili acan silikeun ka Japar. Disangkana manu sejen sabab harita niatna mantili jojoh patutunggalan ngayonan dua urang lalaki. Melaan Nyi Hamidah keur pada ngagugusur. Sanggeus deukeut kalawan sidik kana rupana. Gebeg mantili ngagebeg horeng nutas dihancak ku si Jobin teh jeung ku Somad Japar. Sasat di lain-lain oge geus aya pasini janji patali asih jeung mantili. Red mantili ngareret ka Nyi Hamidah keur ceurik bari ngusapan sirah Japar. Atuh harita Japar ngareret ka mantili bari sinar panon geus beda semu mabur. Geus yakin yen nu cilaka teh Japar gog mantili cingogo sarta nyarita. Gusti Nu Maha Agung, geuning Kang Japar ieu teh. Kang Japar ya abdi Kang mantili. Pokna bari ngusapan sirah harita Japar neuteub seukeut ka mantili. Bibir Japar nyarenyu sigarek nyarita di barung ku cimata ngarenclong. Teu lila pokna nyarita sorana haros-hos jeung pegat-pegat. Sedeng nu boga dosa namah tayalian si Jobin jeung Somad tarungkul sakapeung silih rere. Mantili, mana aki akang hampura. Ku akang didoakeun muga aja sing salamet. Di mana anjeun tepung jeung ngaran Bardawi alias si Rewok. Bejakeun ku anjeun ka ngaran Bardawi. Tindakan anak buahna ku akang ditarima ku akang. Asa segala dosa perdosaan akang ditanggung ku manehna. Ngaran Bardawi teh bapa akang hampura mantili Allah. Cep Japar jempe dipungkas kureng hapanungtungan. Nepi ka hanteuna Japar mulih ka jati mulang ka asal dipundut ku Nu Rahayu dipenta ku Nu Maha Kawasa alat sandiro gahala ku si Jobin jeung baturna. Kang Japar, mantili ngagero bari nyangkeh punuk layon. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang Japar, hapunten abdi Kang teu tiasa nulungan akang. Pokna bari ngusapanon Japar di barung ku cimata pating kareclak. Hari Nyi Hamidah harita sanggeus katingali Japar korban. Terus ngabretek lumpat bari rawah riwih ceuri. Si Jobin jeung Somad ngaharulang bari hatena ngarasa sieun dibales ku mantili. Porosot mantili ngudaran baju kampret hideung tuluy dirungkupkeun kana beungeut layon. Kabeneran harita mantili make rangkepan kaos kurung anu geus rarenyah palebah tak-takna. Sanggeus mantili ngarungkupkeun ma beungeut layon, ngarungkupan banyot beungeut layon. Red ngareret ka si Jobin jeung ka Somad. Malah tuluy diteuteub atuh puguh we sasad si Jobin sieun dibales ku mantili kari-kari di perong. Ku dasar kitu gilak si Jobin malik beretak lumpat maksudna rek kabur. Da puguh mantili lain awe sabong brong harita si Jobin nu geus rek ngalacat ka pasir teh. Ngawatek elmu bari merong akhirna si Jobin ngacengkang ka tukang terus tinggulutu. Jari-jeg si Jobin jajari-jegan si ganutas meunang ngagempur sirah. Koloyong kaditu koloyong kadieu peledag sirahna tidak gor kana tangkal waru. Aduh. Si Jobin ngagoak korejat nangtung solontot cedak tarangna keuna kana batu. Terus ngabebet-bebetkeun maneh sirah geus baluncunur malah karetihan. Gelek-gelek si Jobin utah uger. Getih bari utah uber paramit utah getih bari sasampoyongan. Beleg dibebet kereleng kaditu kereleng kadieu. Si Jobin gegerelengan ngan korejat nangtung deui. Telila julalit beleg dibebet deui sorangan. Para mitra anu mulia. Kitu jeung kitu pola si Jobin harita hampir aya kana setengah jamna. Awakna geus raraca garetihan beungeut geus teu puguh rupa akhirna si Jobin ngajoprak teu bisa walakaya. Tapi kahanteuna si Jobin palastra. Somad ngerasa kaget campur sieun terus ngarumpuyuk nyeuh kana palebah suku mantili. Bari nyarita di barungku ngadaregdeg. Aduh Nyai, hampura Mamang Ucu. Hampura Mamang. Ampun Nyai, moal sekali-kali deui Papang manyieun katelengesan. Ampun. Mamang ulah gadi aya ulah Ucu Mamang. Ampura Mamang. Pokna dilak panon mantili ngadilak semugira sinaran. Bener andi karek ampunnya? Cek mantili bari netep Somad anu keur nyeuh. Moal Nyai, ampun Mamang.
Hampura Mamang Nyai. Tema Somad ngadeg-deg. Heuh kaula di Hampura. Tapi andika kudu daek nuduhkeun tempat nu ngaran si Bardawi manusia biadab. Manusan teu boga dasar di kamanusaan. Kurang ajar temenan babalak si Bardawi. Anakna pribadi sarua jeung dipaehan ku manehna. Manjalan ti Andika jeung ti batur Andika. Nu geus ngajoprak paeh ku amalna keneh. Sanggup Andika nuduhkeun padumukan si Bardawi edan sia. Cek mantili nafsuna ngagidir. Sanggup Nyai sanggup. Tapi memang ulah dibawa. Aduh hareup anjing manehna Nyai. Tong make sieun-sieun. Keun kaula nu wais ning hareupanna mah. Kaula penasaran hayang ngulangkeun katelengesan. Nu ditibankeun ka anakna pribadi. Hayang nyaho nepi ka mana kajagoan ngaran si Bardawi. Gablek ilmu naon ku kaula moal burung di ayeuna. Sabab kaula ge tiba heula hayang geura mulangkeun ka nyeri ka si babalak. Ngan wayahna ieu layon, dulur kaula panggul heula ku Andika, bawa ka panganjalkan guru kaula. Cek mantili para mitra. Hari nyarita kitu ari buru-buru aya puluhna urang lalaki datang. Si horeng masyarakat nu salemur jeung Manor Emed, maksudna mah rek nyokot layon Japar. Sabab dibejaan ku Nyi Hamidah anakna mayon Manor Emed. Sanggeus kabehanana nyalampurkeun pok mantili nanya kanu anyar daratan. Teh sekedap bapak-bapak. Bupi bapak-bapak bade kamarana. Pokna kalawan Manor Emed ngajawab. Mumawi menawe teh kawartosan kupun anak Nyai saur Rejang Japar ngantunkeun. Bupi Nyai saha sareng ti mana ieu teh? Wasta abdi mah mantili Pak, panganjerakan mah di Andir. Temal mantili pok saurang tatangga Manor Emed katelah pakusut nyarita. Sanes dupi nu manghalana teh saha Nyai? Ieu Pak, sareng itu nu saurang deui nanging itu matos palastra. Tema mantili nu nyuka Somad jeung ka si Jobin. Nu geus ngabanusan red pakusut ngareret ka Somad ujug-ujug rek ka beung Somad dicekek. Si laing nyieun katelengesan teh ha? Cek pakusut. Bari rek meupuh beungeut Somad ngan kaburu ditewak ku mantili meungan sakilat pisan. Is parantos Pak. Jalan ieu jalmi ku abdi tos kenging ngawaras. Mali anjeunna tos mulut di Hampura ka abdi sareng di anjeunna sasat diparentah ku guruna. Wah, ampun-ampunan nahaon make jeung ampun sagala Nyai lah. Batur teu menang ampun manehna nyeun jahat. Asaannya bedog dewek ieu sia bocokok manyong sia. Pakusut para mitra. Teu benang di halangan manehna ngepeskeun leungeun mantili terus ngalugas bedog rek mahala Somad. Harita pakusut ngaheumatkeun bedog. Ngan orok hayang malu-ngalu mantili ngaluarkeun elmuna. Dina batinna bari bedog dipencerong atuh temahna pakusut ngadon agag-agagan rek ngadek teu bisa. Mantili niuk bedog kalawan dadak sakala bedog nu diamang-amang ku pakusut murag tina leungeunna. Atuh batur selemurna pada olohok mata simuteun. Olohok memang kadu disangka mantili luhur ilmu jembar ku pangabisa. Kunaon Bapak bedog dipuragkeun? Mantili nanya ka pakusut. Pakusut nemalan teu jelas. Tiasa ngadekeunana Bapak? Aduh, punten Nyai, aduh. Cek pakusut bari-bari reum taksiran ngarasa era ku saraya. Bupi bapak-bapak kadarieu bade maksad naon? Mantili nanya deui kanu keur ngagimbung. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Ditanya ku mantili Manor Emed tuluy nyarita. Ari maksudna mah bade ngabantun ieu layon Jang Japar Nyai wirehna teh bapak kabartosan kupun anak saur teh Jang Japar sabur aya dina lasan tembal Manor Emed. Sakabitna mah ku abdi teh bade dibantun ka panganjerakanana Pak. Nanging ayeuna mah bapak aya maksad kitu manggawe. Mali abdi ngaturkeun nuhun kana bantosan ti bapak sareng ti sadayana. Nanging kinten-kinten abdi kawidian pamingiring ka bapak. Mangga Nyai malibingah nu aya kamu Bapak Nyai keur sarurumpaheun ka lompo. Jalan teh Bapak teu acan panjang lebar pumaros ka Nyai teh. Hatur nuhun atuh Bapak. Nuhun ngapunten we sakantenan layon itu ge panganyanakeun urang sakantenan kubur di ditu da sapiraku. Kasebat layon jalmi bade diantep kitu bae tangtos ngajentengkeun panyawat ka sadayana urang dieu. Cek mantili. Maksudna supaya layon si Jobin dipanguburkeun ku urang dinya. Mangga Nyai mangga. Sok atuh euy barudak wayahna parayang euy. Cek Manor Emed. Gahara rese tatanggana marayang dua mayit terus dibawa ka imah Manor Emed. Kalawan teu ngangkekeun deui dua mayit di pulasara sakumaha mistina. Bincak kawan Ci Asar tuluy dikubur di hiji astana.
nu pernah natus sabara jauh ti kebon Manor Emed. Teutingna sabada rineh Manor Emed jeung anak pamajikanna ngobrol. Jeung mantili di tengah imah bari nying hareupan opius. Ari Nyi Hamidah mah bisa Nyi Hamidah mah para mitra ti saprak di kuburna Japar teh gawena ngangluh bae ngarasa sedih ku perkara Japar. Teu sangka baris ponok umur ku jalan aya nu mahala. Jadi ngangluhna dumeh Nyi Hamidah jeung Japar geus pasini janji pasang subaya rek ngawangun rumah tangga. Samalah inung bapa Nyi Hamidah geus satujuyeunaker. Dupi Kang Japar ling di dieu parantos lami Bapak. Enggal kene Nyai rupina mah aya 10 dinten panginten. Mung nya kitu ari kawit-kawit nama ieu pun anak ti payun kantos bade cilaka. Bade enu anak ku pamagetiluan. Karesan kapenak ku Jang Japar dugi ka salametna. Nyati harita ku bapa sareng ieu biangna pun anak dicanet di dieu. Di dieu kaleresan anjeunna teh kersaeun mali parantos aya kasauran ka pun anak. Bade teras milileuheungkeun. Ari heup teh kieu kajantenanana Nyai abongkena. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disenglara, estuning ka papasten Gusti Yang Widi. Sumuhun pan disebatkeun Jodopati Bagja Cilaka Rusiah Pangeran teh leres geuning Nyai. Margi umur mah teh anu terang gitu. Gitu janten lah dasar yuswa teh atuh tiasa diukur ku urang Nyai. Dupi Nyai ka Jang Japar teh kumaha nah saderek atanapi kumaha Nyai cek Manor Emed ngarere. Sanes Bapa mung salembur we sareng abdi. Tiasa tepang sotenan sareng anjeunna sasat disarakan anu sanes pada-pada menaka pulihan batin. Atuh abdi menaka pulihan batin ku perpais pun Bapa tos ngantunkeun. Kaduana ku pun lanceuk sakandung. Ari pun lanceuk mawaluhu alam tos maot waluhu alam aya keneh. Dipaluruh bae berkah dugi kadanget ieu teu acan menak gamaran pisan. Sabada abdi tepang sareng Kang Japar teras ngadonyi ruruk di sesepuhan muhun di wewengkon Andir kirang langkung kenging 7 sasi. Ari kamari ieu anjeunna sasauran palai muli heula kasarakan maksana mah palai tepang sareng janten ibuna pada ngawagel oge ku sesepuhan abdi sareng ku abdi maksa anjeunna teh angkat. Kumargi abdi ngarosari wang lajeng disusul. Nanging teu kapenak Bapa ari tadi tepang nuju kaayaan kitu dugi ka maotna. Nu mawi kange abdi mah oge naon teh kanyai khusus namanya tos ulah diamu emutan teuing ulah diamu alit manah ku perkawis Kang Japar ngantunkeun. Kantenan upami bade ngemutkeun kana kanyerian mah bujeng-bujeng. Nyai nu tos pasti dijanji pasang subaya sareng Kang Japar bade ngawangun rumah tangga. Sanos euci ge sami-sami Nyai. Nanging dalah dikumaha jalaran parantos dugi ka titis tulisna panginten. Nasib diri bagja awak. Sanos euci oge teu acan kantenan sabaraha dinten deui atanapi sabaraha jam deui lamun aku melendang di alam papanangan ieu. Jalaran anu sarupi mah teu tiasa kasawang ku urang ti angalna. Angin Gusti Allah nu Maha Uninga kalayan menangtoskeun. Kumali kitu mugi-mugi we arwahna Kang Japar ditampi iman Islamna dilegakeun kalayan dicaangkeun di alam kuburna dihapunten tina sagarupi dosa perdosaanana dibubuh kenging magfirah anu satimpal sareng amal anjeunna. Sawangsuna Nyai sareng janten Ibu Rama di dieu aya dina kawilujengan saterasna kalayan naon rupi kasayan ti Nyai sareng ti Ibu Rama nu parantos dilimpahkeun ka almarhum Kang Japar. Mugi nampi imalan ti Gusti Allah. Cek mantili rada panjang lebar setengah ngawawadian ka Nyi Hamidah. Anu teu eureun-eureun murag-muragkeun cimata samalah ku ayana caritaan kitu ti mantili. Keur Nyi Hamidah lain matak namahan gede hate, malah asa namahan nuat-nuat astana kapulihan batin. Atur nuhun kana piwejangna Nyai kapun anak sawangsulna ti bapa oge nganuhunkeun kana kasayan ti Nyai. Dina perkawis ieu pun anak dasariatna mupami teu kabujeng ku Nyai mah mangrupina pun anak ketang tos kacanak cilaka kalina ti kitu bapa teu hilap manjatkeun doa ka Gusti Allah mugi-mugi Nyai aya dina kawilujengan saterasna kalayan kenging ganjaran nu saimang sareng kasayan Nyai atuh sajabi ti kitu upami Nyai ridho kalayan teu ngaraos lingsem atos we atuh di dieu ulah bade angkat-angkatan deui ari teu kagungan bujengeun mah
perkawis tuang-tuang kitu Nyai asa piraku temenak samanos di dieu kasebat di gunung oge Nyai. Atuh cenah tina temenakna sasarengan urang teh. Aya sakedik walindan diciwit-ciwit kitu saciwit ewa. Samut Manor Emed nyandet mantili supaya terus cicing di dinya. Ditampi pisan Bapak panganten ti Bapak sareng ti Ibu kalayan teu disimpen di handap-handap. Mung abdi teh masih kena aya kapanasaran hoyong ngaluruh heula pun lanceuk. Bade dipaluruh katilasarakan abdi nyaeta di wewengkon Paseh. Manawi pun lanceuk mulih deui kasarakan. Insyaallah iraha-iraha abdi tangtos ka dieu deui upami pun lanceuk parantos teu kapendakna disarakan. Nanging kitu ge hatur punten sanes abdi nampi kana pangasih atanapi pangangken ti Bapa kali si Ibu. Temal mantili keukeuh aya maksud rek maluruh lanceukna nu katelah mantala. Mu Nyai kahoyong Ibu ge atos we di dieu supados pun anak aya rencangna. Perkawis tuang-tuang kitu asa piraku Ibu sareng apana kalih pun anak da Nyai ari Nyai naon teh di calonong di canolong onaman mah sumuhun. Moal tiasa nyugemakeun panginten kitu. Cek Ibu Sarni pamajikan Manor Emed. Satujueun pisan hayang saterusna ngaku ka mantili. Ditampi pangangken nama Ibu nanging kumaha atuh abdi teh. Bade nyaepkeun heula kapanasaran maluruh pun lanceuk. Insyaallah di mana disarakan parantos teu aya matangtos abdi ka dieu deui. Temal mantili tetep alesan rek maluruh mantala lanceukna. Lantaran manehna tetep panasaran rek neangan jadi lanceuk nepi ka panggihna. Hari ieu kibaraya yak terus ka mana atuh ieu teh? Manor Emed kakarananya. Kasomad nu gawena melenguk para mitra harita teu kecet-kecet. Ari kanggosin kuring mah moal ngalalangkungan ka si Nyai pamanor. Sanos bade dicanak ka mana-mana ge moal bade baha sih. Temal Manor Somad. Abedan, Emma Somad akhirna mah rek terus milu ka mantili cenah para mitra. Kapan rek balik deui kan jadi guru lain? Cek mantili satara ngabanyolan. Harita teh bari ngareret ka Somad. Hah, batan mamangku balik deui mah kerja di guru lah. Mending sapatkeun we ieu beuheung mamang Nyai. Nyai suka hati hitung-hitung mamang malah. Nebus dosa we, nebus dosa si Ujang. Tembal Somad. Atuh mantili mesem. Mamang manyaan cadu kudu ngahiji deui jeung ngaran si Bardawi teh lah. Yang bulan tepung jeung ilung-ilungna acan lah. Tanya nama mamang teh nyawe manehna butuh ku pagawe pikeun ngurus bakaya dumecek manehna bareto perlu ku jelema pikeun pembantu. Bro mang hari peut harita teh. Nah ari akhirna ngadon digebruskeun kana jurang kamaksiatan. Mun terang tiba heula kitu malah sangut teuing mang teh ngilu jeung manehna atuh. Da nyaeta atuh baheula mun amis pisan caritaana teh. Mun rarangu araramis mararanis majarkeun teh cenah. Na cukur pembantu di imah. Nah ibukina geuning mang nguripuh ye. Dai basa-basana teh nu matak mamang kacida percayana ge. Ari katamah-tamah harita mamang teh keur ngalumruk teu boga pakasaban pisan. Nyaeta keur teu boga pagawean kitu maksud teh. Pokna deui akhirna mah ngagogoreng ka Bardawi. Nah saheula para wargi. Para wargi sadaya. Sabada harita Somad nyarita tuluy mantili nyarita deui para mitra. Kunaon atuh emang make daek dititah ku si Bardawi? Ari nyaho mah pagawean kitu, pagawean maksiat nu bari ngadatangkeun dosa mah. Nya ari teu digugu ku mamang atawa ku sejena. Tara make ngareret deui atuh janji jeung RW nyiksa samalagus aya kana limaan batur mang dipaehan ku si jurig jarian teh. Temal Somad. Nah, ari jurig jarian teh siga kumaha kibaraya tanya Manor Emed bari teu. Matak jurig jarian mah tamleg we, tamleg lah. Nah, tamleg siga si Bardawi. Ai tamleg mah para mitra kuda-kuda tamlegna. Tamlegna siga para mitra sadaya. Aduh. Tema Somad aduh Manor Emed seuri. Atos Nyai tos ngobrol atau ngobrol bae bilih tos puyeng mangkaning tos wengi. Geura lereson anguran sareng pun anak kaditu. Oh Nyai sok kaditu geura lereson keun enjing deui ngobrol mah. Cek Manor Emed mairan. Nah atuh teh urang lereson. Nyi Hamidah kakara nyarita ngajakan ngampih ka kamarna. Punten atuh Ibu, abdi bade ngalun ngarepotkeun ka sadayana. Ngarepotkeun naon Nyai mung punten we di kamar ge betrak batrek sareng bararawu deui lah. Tema Ibu Sarni. Dahara rese mantili ngoloyong asup ka kamar nuturkeun Nyi Hamidah terus sarare. Kitu deui Manor Emed jeung pamajikanana ngarampih ka kamar sewang-sewangan.
Ari Somad sarena di tengah imah kalawan make angel sasiki jeung samaksa heulai. Batara Surya geus mimiti meda deui mangsa peuting kasilih ku mangsa beurang. Cahaya Batara Surya sumebjar nyaangan sabudeur madhab. Pagunungan sakurling bungking geus atra katingali puncakna. Pasawahan mayak paksa tungtung deuleu kitu deui kebon teh keur mujeuh nang emplok leubeut daunna. Hawa seger da puguh hawa pagunungan. Ditinggalian asap lungplong daratan jeung pasir-pasir katingalina salubur pinuh ku rupa-rupa tutuwuhan. Nu ngadatangkeun hasil keur para insan. Bener hawa di pagunungan ampir rata-rata tiis. Ciremis ngarenclong dina dang-daunan anu tingkulilap kasorot ku cahaya Batara Surya. Tampolana di pagunungan anu luhurna masih keneh ngadingding halimun anu teu matak aneh lamun karasa tirisna teh. Tapi masyarakat nu di pagunungan masanajan ciremis acan murag oge atawa halimun can nyingrai oge kana urusan ngalaksanakeun pagawean mah teu kahalangan ku kitu, teu kahalangan ku ciremis matak sumingki. Nu dipikirkeun para mitra lintang ti ibadaheun. Kasebut anak jeung pamajikan katut inung bapa. Tapi lain kaum lalakina bae sanajan kaum awewena oge teu kurang nyiar kipaya. Di mana-mana kaum awewe ting alabring make pakaian tatamalan di samping jangkung jeung duduku. Aya nu make dudukuy sama, aya nu make dudukuy cetok bari ngagaranong carangka. Si horeng norek ngadon maretik teh di kontra. Geus puguh kaum lalaki anu digarawe di pabrik. Nu karuli di tempat sejen nu daragang anu kuli maracul. Umumna nyiar kipaya kaum awewe nu kuli metik teh katingali mending saruhud naker garancang pisan maretikna sanajan buruhna teu sabaraha gede oge. Ih bunga we sigana teh nu aya samalah sok kadenge nu keur metik teh bari ngahaleuang di luhur manuk heulang ka kalayangan bari disada gelak-gelik sigana ngalokan nu keur ngawi. Baheula manurutkeun ceuk beja lamun aya awewe kuli metik teh bari ngorak keneh sok boga rupa. Boleh jadi inceran lalaki boh kumano boh kumi sejen malah teu kurang anu jadi piaraan balana bangsa balana kontra. Tapi ayeuna mah alhamdulillah kawasna moal aya jiwa awewe samodel kitu puluhan taun katukang. Daina mah beda zamana para mitra kasebut zaman kamajuan pada ngarti pada wani kana bebeneran contona saurang mojang tayalian Nyi Hamidah diheula kungsi milu buburuh metik teh. Danya kitu teu boleh diincer we nu matak ayeuna mah tara ka mana-mana ongkoh dicare ku indung bapana. Danya eta hariwang sok sieun anu jadi anak korbanna dirina. Wan si haneut moyan teh di imah Manor Emed aya dua insan tarurun si horeng mantili jeung Somad harita para mitra. Urut anak buah Ki Bardawi tas pamitan. Kan boga imah terus kebatin nu can tangtu ka mana nu baris dituju ku manehanana. Tapi sanggeus jauh ti lemburna Manor Emed mah malah geus turun ti kebon teh reg mantili eureun di jalan rondaan kalawan harita nanya ka Somad. Kemana heula nya mang baris dituju ku urang? Na urang kasarakan kuring heula bae kitu maluruh nu jadi lanceuk sugan aya di ditu. Atawa na urang ngadatangan heula si Bardawi? Ceuk mantili ngareret ka Somad. Nah, eta mah kumaha nyai we lah. Rek maluruh heula lanceuk nya hayu mang malah rek ngadatangan heula Ki Bardawi teu naon-naon, da mang mah ajid lamun rek ngadatangan Ki Bardawi ulah jeung mang. Paling-paling mang nuduhkeun imahna ti kaangangan. Kajieun mang rek nunggu we dina pengkolan anu ka palebah ka imahna Ki Bardawi. Mang rek nyumputkeun kumaha nyai we eta mah. Kitu kajid teh. Somad teu mere putusan nu pasti. Nya teu nanaon mang rek nungguan oge ngan ulah jauh teuing. Lain kuring kasieunna mang kabur ngan bisi aya salah saurang urut batur mang. Di ditu tepung jeung emang heug maneh ngayakeun tinakan ka emang. Ari kitu mah deukeut bisa katulungan ku kuring ka hiji eta. Kaduana lamun emang rek nungguannya sajabana ulah jabuh teuing teh oge kudu rada nyingkur. Di mana aya anak buah si Bardawi ngaliwat ka hareupeun emang tong make ditanya heula banting we huluna. Nah ku batu nah ku popongkol. Kajieun eta bedog nu emang diinjem ku kuring. Geus apa carana emang ngabanting silah jelema ku batu? Para mitra sadaya harita ditanya kitu. Kumaha jawabanana para mitra Ki Somad? Ngaso heula para wargi sadaya. Para wargi sadaya. Harita para wargi sadaya kumaha jawaban Somad? Ditanya kumantili kumaha carana ngabanting sirah ku batu teh para mitra. Ai jawabanana cenah enggeus. Kumaha ari ngabanting sirah ka jelema ku batu teh mah?
banting sirah ku batu mah tingangkeun atuh batuna. Lain ari kitu mah lain ngabanting atuh. Nu kitu mah lain ngabanting sirah ku batu atuh eta mah ngaranna ditinggang ngaranna. Sirah ku batu. Ari ngabanting ku batu kumaha nya? Somad can ngartieun. Geus kieu carana ngabanting sirah ku batu mah nyamangna. Si batu teh bungkus ku sarung atawa ku iket sanggeus batu dibungkus. Si tungtung pamungkusna cekelan ngan ku rada panjangna. Kayak di mana itu ngaliwat si tungtung batuna puter siraheun urang di mana itu geus deukeut bantingkeun kana sirahna ka hartin teh. Oh kitu. Nya kitu. Ka harti tu ayeuna mah kumaha da mah teu make iket atau teu make sarung. Matak naon ku baju. Nya tu ari kitu mah. Nanya di mana geus aduh hareupan jeung si Bardawi kudu hati-hati nya. Sabab manehna ngabogaan tanggalan nya teh Gobang Nagasakti teh. Mangani Gobang sakitu seukeutna tong boroningkeun kana raga. Kana beusi kuat ka rampung atuh disabet ku Gobang Nagasakti mah. Somad menitu sirikna ipat-ipatan. Manghariwangkeun inggis ku bisi rempan ku sugan mantili cilaka dumeh Ki Bardawi ngabogaan Gobang Nagasakti. Ari kata mata mah Ki Bardawi jelemana garang naka. Teuing deui para mitra terapilih bulu. Dina rek maehan teh para mitra. Make jeung tara loba pikiran Ki Bardawi mah gebot-gebot para wargi. Tara make ngareret deui cebet-cebet nu nampiling. Cek paribasana ngadek sacekna para mitra. Atuh harita mantili nyarita deui. Ya pasti we atuh abdi ge moal sologoto mang. Nghareupan mah nu kitu patut mah ongkohana kuring mah lamun rek nghareupan hiji maksud atau pagawean. Teu boleh diperhitungkeun heula. Aya mang. Ari si Bardawi ngabogaan Gobang Nagasakti teh di mana naha warisan ti karuhun atawa memang ngarbut ti leungeun batur. Cek mantili ngadon diselang heula ku ngobrol di setengahing perjalanan para mitra sadaya. Ari nurutkeun cek keterangan ti babaturan mama nu geus sobeul mah eta Gobang Nagasakti teh meunang ngarebut cenah. Bisa urang jajaka anu ngaranna si Lamsijan. Samaraha eta nu ngaranna Lamsijan kungsi pada nyiksa ku anak buah Ki Bardawi. Andi pateuy ngaran Lamsijan ti mana ngabogaan eta Gobang Nagasakti teh. Nah ari kitu kumaha nya make talete nanyakeun urusan Gobang Nagasakti sagala. Somad malah akhirna mamalik nanya bari neuteub kana beungeut mantili. Manehna ngarasa heran oge naon sababna mantili majiga nu hayang nyaho kana urusan Gobang Nagasakti. Nani hade dicaritakeun manu ngabogaan Gobang Nagasakti teh eueuh deui. Bintang ti jenatna Bapa Kuring mah. Sakitu 12 tahun anu katukang samemeh Bapa Kuring mangot dikaniaya ku bangsa rampung. Nu jadi bapa teh ngawariskeun kanu jadi lanceuk jeung ka kuring. Nya dicekelna ku nu jadi lanceuk sabab kuring mah kahiji awewe kadua can sawawa nyekel eta pakarang. Dina waktu harita sanggeus nu jadi bapa kapanggih. Aya nu maha laku rampogna kuring terus neangan rampogna. Ari lanceuk kuring nungguan nu jadi bapa. Dikersakeun harita kuring ngadon ka langsu teh nyaho jalan ka sarakan. Da puguh kuring teh budak keneh tapi ka akhirna mah kuring terus kadalon-dalon. Atuh jeung nu jadi lanceuk teu kapanggih deui nepi ka kiwari oge. Duka aya keneh nu jadi lanceuk teh duka geus maot. Ngan kabeh dienakeun. Kuring ngadenge deja. Ngadenge selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat. Cek beja cenah. Anu kungsi kadenge ku kuring. Cenah eta Gobang teh. Aya nu di ngaran Lamsijan. Sakumaha nu dicaritakeun bieu ku emang. Yen si Bardawi bogana Gobang Nagasakti teh meunang ngarebut ti ngaran Lamsijan. Ngan kuring panasaran hayang tepung jeung ngaran Lamsijan sugan diparengkeun manehna hirup keneh. Ari maksudnya hayang tepung jeung ngaran Lamsijan teh kumaha nya? Somad talete kalawan teu leupas tina paneuteupna. Ari maksud kuring mah rek nanyakeun we balitungan pati jeung ngaran Lamsijan. Da kana pasti lanceuk kuring dipahala ku manehna moal pati-pati Gobang bisa kacekel ku ngaran Lamsijan lamun lanceuk kuring teu dikaniaya. Dari sacara diwikeun kitu bae mah kun jadi lanceuk kuring pasti moal bisa. Omong kitu para boti tinggal ti jadi bapa. Koyana kuring ngalalana dibelaan sangsara balangsak ngadeng ngandung tujuanna tilu rupa. Kahiji maluluh nu jadi lanceuk, kadua rek nanyakeun ngajakeun balitungan. Jeung ngaran si Lamsijan sanggeus aya bejana eta Gobang dicecekel ku manehna. Atuh katilu perkara nya teh ayeuna rek ngayakeun balitungan ka Jeri jeung si Bardawi. Sabab baheula kuring kungsi disiksa malah ampir-ampiran rek diparagatkeun nyawa. Lamun syariatna teu dibelaan mah ku anakna si Bardawi nyata ku jenatna Kang Japar. Jadi lamun diitung teh mah dosana si Bardawi geus moal ka itung mah.
tapi kaharita Kang Japar kasebut anakna pituin make dikakalakeun kalawan diancam sagala. Kitu Ki Bardawi sifatna luar biasa, kejemna luar biasa. Ka anak sorangan ge kolu make jeung rek maehan. Dibandingkeun jeung Sato masih kene alus Sato. Sato mah model macan contona. Sok sanajana sakumaha galakna tara nepi ka ngahakan anu jadi anak. Tapi naha atuh Ki Bardawi make hayang ngalasan jadi anakna nu ketelah Kang Japar. Pokna teh kadieun teuing cenah. Si Japar anak aing di mana panggih di dinya ku aing rek diparagatkeun beuheungna. Malah mah tepi ka harita Kang Japar kasebut anakna pituin dikakalakeun kalawan diancam sagala. Sakitu naon sababna cenah pangna Kang Japar dikakalakeun? Kulantaran haja Kang Japar mawa kabur diri kuring. Nya korbanna teh geuning ku emang jeung ku si Jobin. Nah, dinya ibat paralun teuing malah teu rumasa nganiaya Jang Japar, cek Somad bangun reuwas. Ari geus saha atuh Mang? Usaha di kaniayana kapantarung ngagejeng emang katu si Jobin. Temal mantili para wargi sadaya. Bener ai tarungna mah. Ngan mama nganiaya mah teu rumasa. Samalah tadina ge teu niat rek tarung jeung Jang Japar teh ngan rek nyiwat anakna Manor ieu Emed. Sakumaha panita ti si Bardawi. Tidak mungkin kitu teh mah Jang Japar korban teh sarua jeung si Bardawi keneh anu maehanana nyai. Eta mah ku bapana Jang Japar dipaehan lamun emang jeung si Jobin teu dititah kitu mah. Ku si Bardawi mah nya mang bisa tepung jeung si Jang Japar. Cek Somad bisa ari nemal nama para mitra. Siga pokro para mitra kaum dangu. Da memang nya lamun dipikir kadinya nama Japar korban teh sarua jeung dikaniaya ku Bardawi bapana. Sabab anak buahana ngana jerma ngalaksanakeun wungkul para wargi sadaya parentah ti manehna. Oge Somad jeung Jobin teh teu ngahaja-haja rek tarung jeung Japar. Eta mah geus kitu cukang lantaran Japar kudu korban ku jalan tarung ngayonan dua jalma. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra sadaya harita mantili tuluy ngagerendeng jeroin hatena. Dipikir kapal bahadinya nama Kang Japar korban teh sarua jeung dipahala ku babalak bapana. Mana kitu ge. Ulin anu ngaran Mang Somad batu salah. Lila para wargi sadaya harita teh para mitra mantili ngahulang barang ngadenge katerangan Somad tadi. Kunaon nyai ngahulang wae atuh. Mama nda dihapunten we nyai tina samudaya kalepatan. Memang leres tadi ge disebatkeun. Mang anu naon teh hartos nama nyiksa Jang Japar teh sareng si Jobin namun da tadi ge disebatkeun mang mah Dharma ditahan nyai aya paripao suku sambung lengkah bibir sambung lemek tak kitu. Nya Mang. Memang Kang Japar korban teh sarua jeung dipahalaku si wawalak bapana mah. Umatak geus waktuna kuring rek ngayakeun balitungan pati mulangkeun ka nyeri tilu sejen. Umatapna urang bismillah ayeuna mah perkara diri kuring apes atawa jaya panjang atawa ponok umur gumantung kana takdirna tinu maha kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Ceuk mantili geus gilig pikir gede hate kalawan teu mikirkeun sieun pegat pati rek ngayakeun balitungan pati jeung Ki Bardawi. Harita mantili jeung Somad arinit deui para mitra. Anu tujuan nama rek ngajorag Ki Bardawi, tapi harita sanggeus arinit deui teh ti eta tempat. Nu mantili jeung Somad teu waka kebat kanu dituju. Manehna ngadonya rimpang heula ka warung rek dalahar sabab initna ti imah Manor Emed can sasara pisan. Tuna kayan mantili jeung Somad anu keur ngadon dalahar di warung. Urang selang heula nyaritakeun Ki Bardawi gawena iji gimbrang siga nu teu geunah cicing. Hampir sapeuting ceput Ki Bardawi ngan hayang amuk-amukan bae. Anak buahna nu araya di imah kabeh dicarekan disia-sia digoblok-goblok ditolo-tolo. Bome si Jobin jeung si Somad nu diutus ngadatangan Manor Emed bae balik. Dageus kitu para mitra sifat Ki Bardawi tadi geges dicaritakeun incakane paribasa. Adat kakurungku iga, kuat adat Batanwara, hese rek nyorang kana jalan pibenereun mah para mitra. Naon rupa hayang meunang sorangan, hayang meunang sorangan, lamun aya kaamek saurang oge sok terus meupeuk siang apun.
lamun aya kaamek ka saurang sok terus mepus keuyang kanu teu boga dosa kabeh kabarerang komo lamun aya wani nema sok malikan kanu nemana ieu mah kibar dawi aya we para mitra nya kal waktosna seep dugi ka dieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung judulna Gobang Nagasaki. Mang Jaya sapara kancang haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Mangga atuh sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae kasadayana permios.